Nadeg beja baheula aya nagara sancang pakuan pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna pade diislamkeun Assalamualaikum, hello Akang, Teteh, Cece, semuanya kita jumpa lagi di RPG TV Group ngalangkungan channel Maxon TV RPG anu mintonken dangdut, pop Sunda Pagung, mangga wilujeng nyak seni pintonan, ulah hilap guys di subscribe supaya lebih banyak video yang lainnya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman parahyangan biasa panglipur kadang kepalihan payun kasupuhan syukuri salaman wilujeng salaman wanong arang hari nega seni putra mulia Gusti Karya aya sancang abdi hatur mungkin lagu jeda pamungkas ngalang-langan pakidulan Garut ombak basisir ketir dina waktu eta sayang helang kakarang gajah loska jojontor sancang Pak Udin aya Pak Udin aya gitu aya. Nadeg beja baheula aya nagara sancang pakuan pajajaran katelahna Prabu Siliwangi nu jadi rajana sakti mandraguna pade diislamkeun anjeunna alim di udag putrana Prabu Kiana Santang hilang di leuweung eta sancang nu caneong ku eumang kemudian kasepuhan kalangkungan aya sancang mudah-mudahan kami kalian kabingahan kita menang korban besar menuju kenyan kasih nugrahan mohon diberikan kabingan disumpingan kuduloran di jauh baraya anu anggar oke tilap kononoman seniman seniwan dialara kurang langan dia waduh gudangna seni para luna nu basuh siap kurang dadak yang teman-teman kurang sama-sama ngabrakeun rasa kabingan ya geus kurang waktu saja nadeg beja baheula